Bray, keur naon ye? Rek naon deui ka dieu? Ngadon musingkeun wae si laing mah. Abah meuni kitu si Akang. Kita kan pran we. Piraku aya pran musingkeun wae. Ulah diambil hati atuh Kang. Kuring makan resep berjanda. Bercanda sok mulai deui musingkeun. Ya eta atuh Kang, marah-marah wae si Akang mah. Nya atuh sok rek naon ka dieu. Awas mun rek nginjem duit. Eueuh uing malah. Lain atuh Kang. Kang, masih kene puasa teh ya? Nya masih atuh dewek mah can pernah batal. Hebat si Akang mah kuatan eta ti mimiti puasa tangah hiji nepi ka ayeuna can kene batal. Aduh dewek mah unggal poe ge batal. Lemah si laing mah. Hebat Akang mah. Boga ilmu naon Kang? Teu kudu boga ilmu naon. Nu penting mah niatna we sing panceg teu si laing tuh dah. Nya peda we atuh. Akang mah di tangah hiji puasa nepi ka ayeuna teu batal-batal. Dewek mah unggal poe ge pas magrib batal, teu kuat. Teu cara Akang nepi ka ayeuna can batal keneh. Mantap duh. Alah sia dewek kajebak musingkeun deui. Nya atuh moal magrib ge batal. Lain kuring dimimiti can ngabatalan. Anger magrib mah batal. Aduh musingkeun.